Mitra anu mulia wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng panggebrahmana. Mang Jaya sapara kanca bade ngeraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung duduna lodaya mamalihan. Ieu dongeng para mitra karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ka-12. Para mitra kaomdang, sinaga hejo geus eueuh tempo. Karek carita harita kudu inteh kudu wae anak buahna nu tiluan teu bisa majar kumaha. Sanajan di lembur pasantren aya nu dipikasieun ge kapaksa manehna kudu areun. Ari teu diguguda puguh geus apal kana adat pangadatan sinaga hejo tukang saho kadua gaplok taya ras-rasan. Tilu urang anak buah naga hejo terus kebat lumampah. Rek ngadatangan ajengan Abdul Soleh sedang si Lodong mah dina initna teh. Satengah kapaksa ku kasieun kudu jadi pamimpin. Hari hate mah teu boleh leunyapan sabab nurutkeun ceuk beja mah. Di lemur pasantren aya hiji budak jajaka nu lain lumayan tina wawanen jeung pangartina nganca nyahueun ka ngaran karna anu ku kiwari masih keneh neneangan Dimas Nurbaya. Bu, anak cing hati-hati euy. Di mana urang geus tepi kanu dituju nya teh ka lemur pasantren. Samala lamun bisa mah euy ulah nemongkeun dicurigaeun urang itu. Samun nurutkeun beja di lemur pasantren aya bebentengna. Eta saurang budak jajaka nu teu lakung sing ngorbankeun batur urang teh ceuk si Lodong sasahat ka baturna nuaan. Nari lain bepis buri ting Lodong sia. Kaos lain lalaki wae ilaing mah. Sanajan ceuk ilaing di lemur pasantren aya bebentengna oge. Nama ke dipikasieun deui atuh, da moal heureuh ieu bureud sugan. Eta ilaing geus apal kana kamanusana anu dipikasieun teh Lodong. Ih geus apal mah acan nganurutkeun ceuk beja pangartina luhur. Sia masuk nemu meok memang dipacok ngeprek jawer nganar jangjang. Lamun dina hayam teh mah hayam naon si lain telanak? Yang disung atuh teh mah si lanak. Tah heueuh. Ya Lodong. Lamun sakira-kira si lain miris di hareupanana ku dewek di sing hareupanna ge atuh. Sabari kumaha manusana ku dewek kan wali pangejatkeun deuleu. Tah ngape ngaran si wargu atuh ku ilaing. Wargu kokotak sigan heueuh leber wawanen cukup ku elmi. Padahal ukur boga haok bungkul dakana pegat pati mah marhum. Nah, montong sok ujub tak kabur sia di sagarupa teh wargu. Bising melengkung bekas nyalahan sia. Pokoknya mah kudu singer tegah we, sigar tengah jelema mah euy. Teh si Lodong jep atuh geus dikitukeun majarempe. Sigan geus cara pe ngomong sabab ti sajutna turun ti imah naga hejo terus nyecogis. Ongkohan harita ningali aya sababaraha urang lalaki ting alabring lebakeunana. Samalah tiluanana rugreg areun. Dan euy, tong batu tinggal itu. Kalebak tuh badi mah tinggal abring, kakulonkeun aya naonnya? Ceuk si anak bari ngilu kalebak. Morek nuntun urang kitu. Temal si waregu para mitra siga nu curiga. Tapi ke urang tanyakeun ka saurang awewe nu keur nyuhun tolomong. Siga-sigana marek ngaliwat ka dieu tah. Pokna bari mencron ka saurang awewe nu geus kolot. Nyuhun tolomong tas ngeurit yuku. Sanggeus deukeut reg eta awewe teh ngarandeg malah siga nu reuwas. Pok eta awewe miheulaan nyarita teu pati tatang siga nu sieun. Ujang kasep pupunten bibi bade ngiring ngalangkung sung. Paripokna rutret kana beungeut nu tiluan teh parawan sadaya. Rek milu ngaliwat bibi teh. Sumuhun ujang bade ngiring ngalangkung. Terus di mana kitu? Warbu talete. Langsung ngarit kasep ti girang. Teh si awewe panonna teu boleh ngareweta. Jangan burung rek ngaganggu sagadeng ieu. Ari imahna ajengan Abdul Soleh di mana bi? Eta balik kulon kasep ti dieu makan teu sapengkolan deui. Kira-kira aya kitu bi? Lupina mah aya kasep jalan na mege urang girang bade ka mama ajengan cenah jalaran. Ayeuna mama ajengan bade nyaembarakeun putrana. Kumaha? Pangdenge rek nyaembarakeun anakna? Waregu sigan kaget. Ngarewet ka baturna nu duaan. Laras ujang. Kemal awewe pono. Naon saembarana cenah? Nyamarakeun putrana bila paratos ambil buah sasih. Teu aya kasep, duka aya nu nyanak, duka angkat ngalira. Nya dinten ieu mama ajengan ngayakeun saembara, di mana putrana kapenak ku pamaget anu teu gacan limitan bade teras ditikahkeun ka anu mernakanana. Itu waduh, beneran atuh. Malaun kuring milu saembara bisa kira-kira nabi. Tiasa wae bade keresakeun mah ujang. Mangkaning putrana teh anu sakitu geulisna, saresa imah kabilang nyong colang we teh aya nu mapakan atuh kana kageulisan nama. Bener tuh kuring reka ditubi lah. Bungerek balik mah. Cek warung geus kitu mah eta awewe nu tas ngari teh gagancangan ini.
Mani setengah lumpat taksiran ngerasa sieun ningali ti urang lalaki jarangkung gede. Leungit budi amprotan katamahnya roren gedong panjang meniting solegreng. Sanggeus eta awewe eueuh waregu jeung silana katut Cilodong ngadon barana mihuna. Cek si waregu urang daftar heula milu saemara cenah. Cek silana mending newak ajengan. Ngarah nyimas Nurbaya balik. Cek Cilodong mending bebeja heula kan jadi pimpinan yen ajengan Abdul Soleh ngayakeun saemara. Tapi tiduanana ampirek terus parasea jeung batur sorangan. Nya eta nyekel pamadegan sewang-sewang. Akhirna leng tiduanana ting haruleng. Micin waktu tabuh laku beaku ting haruleng tapi pisaku malila pok silana kakara daripada itu. Jadi maksud dilanjut teh keueuh rek aya milu saemara kitu. Dewek mau bisa dirobah deui atuh. Perkara tujuan ilaing duaan bangsa bodoh lah. Madinya we. Tengah waregu temenan dihalangan. Ya tengah aku mah kilanceuk we. Tuker kuring mah rek ngahalangan, moal rek nyare. Asal di mana geus hasil manggihan Nurbaya kudu diserenkeun ka Abah. Cilodong mah. Kumaha? Bedengen tadi mana nyen Nurbaya geus beunang kudu diserenkeun ka si Abah. Nah, meni asa hararipu teuing. Nu meunangkeun dewek, nu hasil kudu diserenkeun ka batur. Ulaanan. Nah enhe teu ngeunah eon atuh kitu mah. Di mana oge nu beunang rejeki nu milikna mah. Tengah waregu. Si horeng si mana horeng. Manehna ge mikahayang ka Nyi Nurbaya aya pikir kadua leutik. Kumaha kitu aya bejana Nyi Nurbaya hiji mojang anu panggeulisna meunang disebutkeun bentangna lembur pasantren. Cenah kumaha maksud cilaing duaan? Rek terus milu jeung dewek. Rek paralik. Pokna nanya kana pamadegan silanak jeung Lodong. Ari teu kuring mah rek bebeja heula ka si Abah. Yen ajengan Abdul Soleh keur ngayakeun saemara. Rek kumaha ceuk kaputusan si Abah, nah si Abah rek milu kana saemara, nah rek ditahan. Tema silana. Ari pamadegan ilaing kumaha Lodong? Bareng nanya deui ka si Lodong. Di marung kurupa beungeut rada beureum siga ngandung kakeuheul ka silana. Tapi kuring mah kumaha alusna we eta mah. Si Lodong teu mere jawaban nu pasti sabab ngarasa bingung. Nurutkeun ka silana kumaha wargu, nurutkeun si wargu kumaha silana. Nu ceuk pikirna pasti bakal ngadatangkeun patelakna jeung babaturan sorangan. Ayeuna mah kieu we tu Lodong lah. Cing ayeuna mah kieu ku ilaing yakinkeun heula ka ditu. Nah bener di ditu nu dimaksud ku dewek teh. Di mana ajengan Abdul Soleh loba jelema nu keur ngayakeun saemara. Lamun bener gancang si lain ka dieu ngabejan ka dewek. Cek waregu. Teu hararese si Lodong ini sorangan sanggeus jauh pok waregu nyarita deui ka silana. Nah kena gua euy. Tong ka mana-mana euy dewek rek tampian heula. Moal tu ngan lila si Lodong geus nubruk ka dieu. Sasabeuna dia tampian atuh, tema si waregu bari ngaleos. Sanggeus nepi ka tampian reunteureun tuluy gerendeng jero dadana. Lamun si anak balik deui ka jadi pimpinan pasti manehna cacarita yen aing milu saemara yang Nurbaya. Karena pasti nu jadi pimpinan ngayakeun tinakan ka aing. Maka lasangan pemaksudan aing hasil bari menjadi pimpinan teh nyaho. Sebab di henteu aing kabongroy ku Nurbaya. Lamun deui jalanna lintang silanak wae geus dipaehan. Namun kitu cita-cita aing moal bisa laksana mun kitu. Si Lodong nanyakeun mah tapi bejakeun geus balik we ti heula. Kitu gerentas hate wargu boga itikan rek nganiaya silana baturna sorangan. Harita wargu balik deui jalana ku kurubutan kanu bala. Kuliwad wargu ku kuliwadan sageus deukeut ketayap-ketayap leumpang ka ketayapan. Ngadodoho silanak tukangeunana. Sedeng peso balati geus sadia keur dicekel. Sageus deukeut kap sumut silanak harita dibekem ti tukang. Kalawan teu leuwih dipikir si wargu ngayakeun kagarangan beuheung silanak dibaset ku peso balati ti tukang. Silanak ngaluarkeun sora teu dilati sora doma di pencit moro. Sebrot getih tina beuheung nyebrot. Samalah leungeun baju kampret nu dipake si wargu kasabrot ku getih. Kubrag silanak rubuh suku jeung leungeun kekerenjetan sakarat. Panon geus mureng bulan. Tekung si sawatara menit silanak nepi ka hanteuna ngaleupakeun nyawa. Durugdug sukuna digusur di bawah kalebak. Tapi ka sisi gawir layon silanak digulutukeun kalebak kanu barala di kutatangkalan. Porosot wargu mudaran baju kampretna nu pinuh ku getih lung dipikeun kalebak terus mubah leungeun. Sanggeus bersih kini-kini di tempat ngajunjug ka tempat tadi. Malah meh bareng jeung norojona si Lodong tas ngayakinkeun kana saemara. Kumaha dong bejana we?
dengan ngayakeun Saemara tanya Warandu di warung hati ratu tas mahala silana nyawa kur ngayakeun Saemara cenah mun katinggalin mah cenah aya nu sanggup neangan teh si mama tu jeung dewek urang ka ditu dong dewek rek ngadaptarkeun dari urang ditu can aya nu sanggupeun mah we silana ka mana masih lodong terus nanyakeun silana sabab di eta tempat dan namarek ngabejan si Abah tina perkara dengan keur ngayakeun Saemara dicarek-carek ke kewe ini sakitu deui keun bae lah malah halusna ketang jadi si Abah nyaho teu Warandu ngabohong terus ari ini trek ngajujug ka tempat ajengan Abdul Soleh barang tepi kaburuan anak nyawe loba jelema meninggal gimbung hari Warandu geus teu loba nu dipikir deui jadi nyampurkeun ka tilu urang lalaki tayang ka ajengan Abdul Soleh jeung ka Mang Gubinta Katut Sitoi ari aki jantra harita keur balik heula rek nyusulan ini asal sabab ku ajengan Abdul Soleh kudu cicing di dunia pok Warandu uluk salam sora badag ngumang kana dedegan jangkung gede sampurasun pokna hati jalma-jalma nu keur ngagindung kabege paling cerong malah sabagian aya nu menglen disigan sieun ku si Warandu dumeh katingali rupana meuni perenges naker Rampes walau ajengan Abdul Soleh kitu deui Mang Rubinta nemalan bari malem cerong kana beungeut Warandu nu geus ngalacat ungah ka teras aya naon ngariung-riung ki ajengan siga-siga aya nu bobadamian ieu teh ceuk Warandu kalawan teu dititah teu naon ujug-ujug dirundug ge nari korsi sarta gek diuk ngareneng jeung si Lodong atuh Mang Rubinta jeung si Toib silih reret ngarasa kaget ku polah dua jalma anyar pinang bari eueuh kasopanan pisan matak carita nama mama teh keur ngayakeun Saemara lamun dianggap Saemara teh amat baru ngayakeun Saemara kumaha lamun kuring ngilu kana Saemara tapi heula ari nu Saemara keun teh naon ajengan Warandu pura-pura can nyaho ari nu di Saemara keun teh tayalian anak ama geus aya kana 2 bulanna eueuh balik-balik budak awewe lalaki ajengan awewe umurna kurang leuwih 18 tahun baik sama din geuning geus parawan umur 18 tahun mah atuh geus mojeunna boga salaki atuh nya boga salaki kumaha kira-kirana lamun kuring dulu Saemara dieu naon aya niat mah moal dicare ku mama oge sangaranna budak nu leungit ajengan ngaranna mah Mas Nurbaya amuing meuni hadena keur ngaran Mas Nurbaya wah teu geulis temenan ngaran kitu mah ajengan eta geus sabaraha urang nu ngadaptarkeun milu Saemara teh perkara ieu we hiji ajengan Abdul Soleh nginju ka si Toib ameng baru kisanak ngilu daftar deui Warandu ngaredet ka si Toib nu keur melenguk nya tema si Toib ponok bari juru panon ngaredet ka Mang Rubinta wah tong make pipilueun kana Saemara kisanak sabudak keneh saneangan jalma teh teu kudu mukna mah lain pagawean enteng-enteng atuh sareheung lamun kapanggih bari di jalan pasampangan teu pabanggih jeung jelema jahat jadi teang katewak di kubatur jadi kisanak cilaka pansahan ngarasakeun geus kitu mah matak tong kisanak lah tong ngilueun nyangan tadieun kumomang dibere keur meuli bako sakeureuteun mah mau nyarek sotenan lain kuna naon tapi mang karunyakeun we ka kisanak cik Warandu satengah ngahampas ka si Toib dianggap si Toib budak kamari sore sakanapan si Toib ngarasa panas ngadenge omongan kitu ti baturna namun kongang jeung teu disinghareupan kudu jadi guru masigana dirontok bener-bener nah kumaha lamun kitu disanak lah kumawang dibere keur meuli bako pokna deui saolah-olah ngahalangan kana maksud si Toib sangka Nyi Mas Nurbaya beunang kumani para mitra kaum dangu ku ayana kitu para wali sadaya pikeun si Toib mah asa oge kaleuweung mape kuring mah lain nampi pangasih atawa teu butuh duit ngan keur diri kuring mah ngarasa era we sabagus janji sanggup neangan puterana mama si Toib geus ngilu rek neangan Nyi Mas Nurbaya bising kisanak boga anggapan mamang ngabobodo cukup rawatan duit segeu Warandu nembrakeun duit dina luhur meja marmer nu gedena sapera Pamroning goleran duit sakitu najan 10 kali ge kitu kuring mah moal narima tetep kuring rek neangan puterana mama kada ranjeun rek ngilu neangan teu naon pek we sewang-sewangan sing sanu manggih kalawana putra mama bisa kabawa ka dieu netelakeun eta nu boga milikna ieu ku badagong geuning kisanak mah wae kadang rek pipilueun mah
Hani mana aya naon-naon di jalan persambangan ulah majar gentingnya. Dina kuring rek tumanya ka ajengan ieu. Eta naon hadiahna? Lamun seugma anak ajengan beunang ku diri kuring. Malik tumanya ka ajengan Abdul Soleh terus mureleng kana raraya. Ari hadiahna sing saha nu bisa manggihan anak mama bari aya di kaayaan salamet. Mama rek dibere sawah setengah bau jeung papakean sapangadeui. Lamun ajengan Abdul Soleh ngabohong kitu sotenan dumeh diharaosan ku Mang Rubinta. Ulah disebutkeun rek didahupkeun ka Nyi Mas Nurbaya. Sapemboregu katinggalina ku sararea sigala jelema balik ungkuhan beda hina-hinat jeung kekecapanana urut. Itu boregu geus ngadenge beja ti saurang awewe nu tas ngaritil jeung ti Silodom. Yen sing saha nu manggihan Nyi Mas Nurbaya kalawan bisa kabawa rek terus dikawinkeun ka nu manggihanana. Atuh teu matak aneh lamun harita waregu rada nyentak bari merendat nangtu. Wong nyar-nyar pidorakaeun ajengan. Aku kasebat ajengan rek ngalampahkeun dinyok bohong menaman mah. Teu pantes atuh barina oge. Bohong kumaha? Ari kibaraya cing bohong kumaha? Mama teh ajengan Abdul Soleh teh. Bohong. Dikira kuring can ngadenge gitu, beja ti batur. Yen ajengan geus janji di mana nu jadi anak aya nu manggihan bari bisa kabawa ka dieu rek terus dikawinkeun ka manggihanna. Nu matak montong lancalin ciluncat mulang udar tina tali gadang ajengan bisi doraka. Maksud kuring datang ka dieu lain rek nyieun kaributan atawa rek ngarugikeun ka ajengan jeung ka urang dieu. Tapi rek nulungan anak ajengan bari di mana geus kawin jeung kuring moal rek dilalaborakeun nu hatina moal rek disangsara moal rek dinyeri. Hayang naon ku kuring moal bumi cumponan. Pokona keur ajengan jeung pamajikan ajengan nyaho nu jadi anak hirup senang teu kurang ku pake teu kurang ku senang malah di mana geus kawin kuring rek dibawa presiden ka dieu. Cek waregu ujung lang minang sawatara menit mah ajengan Abdul Soleh ngahuna rupi anu ngemut pibalereu. Kumaha mama mertua bisa kira-kira kuring milu neangan Nyi Rubaya? Pokna deui ku ayeuna make nyebutkeun mama mertua sagala. Sabab geus ujung ceuk pikirna pasti Nyi Mas Nurbaya bakal kapanggih ku maneh. Memang bener mama tas ngumpulkeun urang rek pada saemara. Nya eta rek nyaemarakeun perkara nu jadi anak mama ngan saurang geus can aya nu dibere jawaban ku mama teh. Nah sanggup henteunan neangan jadi anak. Saurang geus can aya nu mere jawaban. Dengan Abdul Soleh nembe masian waleran. Pasti moal anu sanggupan atuh mama mertua. Sabab neangan jelema teh teu gampang komo ieu can kudu di mana ayana. Sababana ti kitu lalawora mangkaniutkeun ceuk meja loba jelema jarahat. Tapi keur kuring tong boroning hareupan jelema deui sanajan ceuk paribasana. Aya mau ngamuk aya gajah mata moal ninggat kuring. Komo ieu mah. Ya kisana ku ayana tong pilihan udun lah. Mau nyari soten karunya sebab budak keneh gitu teh. Cek waregu asa mukim ngomong. Kalawan keukeuh nyarek pipilueun ka si Toib. Calengkeun si Toib nema di barung ku rupa beungeut burung si Ganu Ama. Cengian kuring disebut budak keneh oge teh salahna atuh. Ngalaksanakeun kana ibadah mah. Aku agama atau aku Allah ge teu dilarang, teu diharamkeun. Hahaha. Kisana apa kawas? Anak kiai we makin nyabit-nyabit kena urusan agama jeung Allah segala. Ieu mah urusan Allah, lain urusan Nyi Nurbaya. Dina kapanggihna di ku adika, ku mertua dikawinkeun. Moal bisa kabayuan atuh budak mah. Matak ceuk mamang ieu cek mamang tong pipilueun serenkeun ka mamang. Ari teu tua awak, mending cicing ieu mah berboga duit ti mamang. Sedang si Toib keukeuh rek mangneangankeun Mas Nurbaya. Tapi harita si Toib pacenta-cental omongan jeung waregu. Ok Mang Rubinta kakarami lucu marita setengah nyapis karena omongan waregu jeung si Toib. Itu sotenan Inggris ngadatangkeun piribeuteun. Anu mah kibatu barayalah. Perkara nu rek neangan sing saha wae ge moal belum ditarima kadar kapanggihna ku si dadap ku si waru. Wallahu alam. Panggih ku ki baraya pasti ngajodoh ka ajeun, panggih ku nu sejen pasti ngajodoh ka nu sejen. Baraya ini malah geura init lah, teu make parere omong bari nage. Cek minta bari ceupan ka si Toib. Tentu bener naon. Jadi kudu ini dah nya. Samalah aku menurut ngalaksanakeun we. Ayeuna bera isukan beralah. Teu naon-naon. Mang Rubinta teu panjang lebar.
kula mah molek disuk pagi toke. Ayeuna kene kula rek niang. Ieu atuh mama mertua. Ieu piminanteun, bade niang ayeuna duakeun we si Nurbaya sing kabangi ku piminanteun. Cek Prabu Kong sasalaman heula. Kanjengan Abdul Soleh geus kitu mah jeung Prabu jeung Silolong taru. Terus tinggalin arinit atuh kitu deui si Toib dibarengan ku sababaraha urang santri anu. Nu maksudna rek maluruh Nyimas Nurbaya. Semang ruginta jeung ajengan Abdul Soleh terus badam jeung sakabeh masyarakat anu salembur yen kudu ariatna sabab ngarasa curiga ka wargu jeung Silodong. Nu harita wargu jeung Silodong teu bara kebat neangan Nyimas Nurbaya tapi baralik heula ka pimpinanana kayalian kana ganggu. Anu teu kacaturkeun di jalan wargu jeung Silodong teu starpi ka tempat Naga Hejo keur ngawarangkong jeung anak buahna. Acan ieu wargu jeung Silodong Daryuk geus pok mante Naga Hejo umangnya bangun teu sabar bari mureja turun tina babangun. Kumaha yana euy? Pokna bari merelang mencong kana beungeut wargu. Aduh, hanyakal bah, hanyakal pisan. Hanyakal. Kumaha wargu matak pikagetkeun bari dek nyuk dina babalean. Silodong mah yuk dihanap jeung batur ngagenepan. Hanyakal kumaha sia teh meni loba pisan hanyakalna. Hanyakal naon deuleu? Hanyakal Nyimas Nurbaya geus anu ngalamar. Atawa geus anu ngawin. Tong hanyakal dituar sia bae salakina. Hejo ngaranyu. Lain aya geus ngalamar tong geus anu ngawin ngan kumaha? Ngan kumaha sia? Mau keur caritakeun ka dewek. Nya Nyimas Nurbaya ilmu kabur. Hejo tinggalna mah geus ka mana-mana. Barung kudu pabeungeut jeung ujung-ujung sembul. Kok caritakeun jelas. Saha nu mau kaburna ku aing dihakan deuleu. Kok nafsu. Mau kabur bah. Nurukeun ceuk bapana mah cenah. Eta ceuk ajengan Abdul Soleh jeung ceuk sejen. Nyimas Nurbaya geus hampir 2 bulan ngejati imahna. Pada nareangan ge waleh teu kapanggih. Dan ieu ajengan Abdul Soleh ngumpul. Ngumpukeun rakyat-rakyat eta lembur nu maksud mah nyamarakeun perkara Nyimas Nurbaya. Singsa nu bisa manggihan Nyimas Nurbaya kalawan bisa kawa balik dijodokeun ka nu manggihanana. Jadi ajengan teh nyamarakeun nya. Hah? Kumaha wargu pono. Duh si kelo sia. Waing geus nafsu sugande geus. Ilmu kabur, waing mahala buruk waing manusana dihakan. Direjet waing. Diinum waing lah. Subur aduh saya marakeun mah. Dewek diteangan masing aya dina tikoro singa oge. Jangan bah gampang diteangan ku abah mah. Tapi kuring sanggup neangan perkara Nyimas Nurbaya mah. Kumaha? Pang dengerek diteangan ku sia, si kelo sia. Atuh diteangan ku sia mah dina kabangina pasti dikawinkeun ka sia meureun. Cek Naga Hejo boga rasa kasieu. Abah mah sok suudon kitu piraku deui atuh bah. Kuring rek ngawinan leutik hayang tiba heula ku abah sarua we jeung diri kuring untuk puyuh ka abah bareng sulung hehe. Datang tuh dikawin ku ilaing. Sabab dari segi lain gitu, di mana Nurbaya beunang rek dikawinkeun ka nu meunangkeunana. Benar perjanjian ajengan Abdul Soleh mah kitu. Tapi walau alam kapanggih ku kuring ge bah. Cenah dina kapanggihna ku kuring moal rek dipiboga pasti pisareun ka abah. Jadi kuring mah pun derma ngabantu kan jadi pamimpin. Geus beunang mah tope dibibana ku abah. Hahaha bener. Bener ilaing anak buah dewek keun sadia. Dapang dewek teu meunang milu neangan teh kumaha? Naga Hejo mun asa suka para wargi. Ka alam dihargaan ku jadi anak. Nasollah. Harita para mitra si Naga Hejo tuluy nyarita deui. Nya nanyakeun ka si wargu naon sababna cenah manehna teu meunang neangan. Atuh si wargu ngajawab, "Kunaon abah boga anak wari kudu capek sorangan abah?" Hiji atuh abah teh. Bagitu kaduana pangna kuring rek mangneangankeun teh dunge ngaran kuring we dicatikeun di ditu. Lamun asup daftar teh mah asup daftar kuring teh. Teh mah wargu dina nyaritana bisa naker.
Oh, teling lah begitu mah. Dah hilang lagi kita. Naga hejo percaya cuma ditikah aku abah we sama. Kata ini tenang dah isu baik. Isu kan we. Ayo nama bis tidak keburit. Mereka perlu mau batur ente. Gue perlu mau batur sotenan. Lain kuring gede kasihan tapi ngerayain saksi. Saat kira-kira buah kuring. Tadi naga hejo bergu ngataan batur nanurut di bawahnya nganyimas Nurbaya. Sedang menuritataan kumaning sasat nubita serab kamaning. Kita sebergu ngataan anu rek dibawa pok ke nanyakeun silanak. Ainya, hari silanak nyarita kumaha dari kabah. Ada can kabagi jeung gilu-gilu ngacan jeung dewek mah. Sabalah dewek kekera inget rek sabok pok ke nanyakeun silanak kai lain. Mana gak hejo. Sabab can panggil jeung silanak. Apa masuk mah yang gitu atuh. Odeyan kumaha hari selain ngarekeun pisan kaboron ka aing. Nggak hejo kumaha. Punya si oblo mah, dong. Tuh yana keur terus mantong ka mana cenanya. Aduh kawas heueuh make ngareret ka silodong keur tungku. Hari kitu. Kumaha ieu bargu? Nggak hejo semu kaget. Ari teh kieu bah, sabisna kuring ngadeng beja. Dina jeung Abdul Soleh ngayakeun saemara perkara yang Nurbaya. Kuring ngajurungkeun silanak, hiji tah beja heula ka Abah. Abah rek miluh henteu kana saemara. Lantaran ku kuring ditunggu-tunggu bae nya kapaksa kuring milu daftar. Nya dasar jelema kucleuh. Terus mantong ka mana cenanya? Di eueuhnya silanak teh bah. Waregu silan heuh ngajurungkeun silanak. Sok padahal geus jadi bugang di pahala kumanehanana. Cek aing eueuh sia. Kenaon aing bohong? Mana gak hejo sabenerna. Goblok silanak mah. Dan jadi mana si wawalak datang tong sina ngajero di dieu. Siksa we heula kadinya. Ulana keur batur ngahaja ngajurungkeun bebeja kana jadi pamimpin. Cuma kalah kemantong kanu sejen. Bodoh milu saemara man ngeunya. Barangku sigan Allah. Dah. Paduli teuing teu mantong deuna. Tong jadi pikiran ieu bargu. Pokona si lain jeung sejen sing beunang dipercaya. Kalawan perkara Nyimas Nurbaya kudu beunang ku ilahi. Jadi mana geus beunang? Urang terus bawa ka kolotna bari sakalian dewek rek nyieun tanda kepercayaan ka kolotna. Jung ayeuna mah geura reuh. Cek naga hejo nungkas wangkongan. Geus kitu manjut waregu jeung baturna tarun. Terus baralik para tempatna di jero buah. Datang waregu terus badadami jeung baturna nu limaan. Kalawan limaanana ngareng ngagugu sabab ngarasa sieun ku si waregu. Samalah baturna nu limaan dibere duit saringgit sewa. Tubuh meni dodolo atuh dibere duit mah gancang pada ngarawatan. Kocapkeun para wargi sadaya. Isukna rebun-rebun keneh. Waregu jeung baturna nu limaan geus arinit kalawan marawa bedog sewang-sewangan. Sedengkeun waregu sajeroning keur lumampah teh teu boleh galecok ngomong. Samalah make janji sagala lamun Nyimas Nurbaya kapanggih. Kalawan kaundun kitung katamang beas ka manehna rek dibere hadiah babaka baturna nu limaan. Bari kitu geus ujung pasti Nyimas Nurbaya bakal kapanggih ku manehna. Atuh saja bati kitu ceuk pangrasa wargi. Moal aya di jelema nu miluh kana saemara mintang ti manusia. Lumanya ge si Toib aya hate rek niangan Nyimas Nurbaya. Dianggap moal hasil sabab kasebut budak keneh. Padahal si Toib seetik gedena geus meunang ngagembreng ku kana. Timbang kapinteran ulin bela diri atawa geus kawaris tina bab dunya prasiatan. Cek pamikir si waregu mah para wargi, manehna we nu milu saemara teh. Sok padahal lain manehna bae nu milu sana saemara. Aya kana sababaraha urangna para wargi sadaya. Samalah anak buah dadali emas di tayadian anak buahna Rahmat. Make aya milu saemara di titah ku Rahmat. Sabab Nisari anak pura hormat geus rek dikawin teh teu kuhanteun ngadon ngorolos. Waktu Nisari dadakuna mah rek mani kawalungan timbulna Rahmat alias dadali emas aya nyiwat sok padahal ngejat ku sorangan. Sabab Rahmat geus kanyahoan kasebut kapal rampong samodel naga hejo. Ngan di setengah jalan Nisari papanggih jeung saurang jajaka kalawan terus dibawa nu maksudna rek dianteurkeun ka kolot. Teu karasa waktunya rewek hari teh geus wanci lohor. Panan poe panasna meuni moreret mata katul lengan. Nepi ka harita waregu jeung sapada baturna nu limaan ngadon reueuh. Reueuh heula di hiji tempat di hanapeun tangkal kiara. Hiji tempat nu aran kasabaku jelema sabab nampul pisan kapiluhun.
masihan sakujur awak menisi ganita semani lain bobohongan kawan tu panas sakit tu tarikna ditinggalian oge asa tinggi saria pingrangnya. Wah lumayan mampahna geus jauh urang teh cek si waregu bari nyusutan kesang dina beungeut kutungtung kampret ok baturna saurang katelah si gayot nembalan bari manehna sarua nyusutan kesang samalah nu sejana ge ngadon ngudaran baju dipake ngebutan awak. Aduh lagi lanjut ngan eda suku panasna meninong goreng kieu dikoromnya satu hureun kieu kuring mah. Oh sarua we dewe kitu hureun dikorong ieu minggu campian acan ye tapi kena wayahna we sunan gitu aya warung kopi urang ngaropi heula soalnya ngan Mas Nurbaya kena tunggu sungan ini mau buka panggih asa kumaha nya euy lamun dewe kaundung tipung ka Tambang Beas ngajulukan Nurbaya moal teh sungguhan akran euy mangkani ngurutkeun cek beja Mas Nurbaya geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina awak jangkung sampurur pakulitan koneng unjang luk omak banyu garing muntang pipi karempot matak pogot nempo cangkeng lengkeh lir papanting wirid dempok biola edun sigana mah euy cek barang dulu ngadoan ngawawas diri sorang masa kumaha dilanceuk kana pasti we pogotna ulah-ulah ka para pagaris kulit leungeun ge geus ngagolepak manteng hahaha sia mah ya waya bisa si gehel sia majarkeun geus ngagolepak manteng hahaha Waragu muni asa suka bari nepakan tak-tak si Gayo. Ngan dewek boy, lamun Nyi Nurbaya geus jadi hak mutlak sagala-galana nu dewek. Moal poho ka ilaing sarerea we. Pokna deui pokna mah. Naon teh? Dewek ieu si pok ti ayeuna nya. Moal poho ka ilaing sarerea. Celengkeun baturna saurang deui nyambungan katelah si Colat. Nah, ulah sok ngaheulakeun janji kilanceuk karasa kuing ge lah. Lagi wing kahayang ka saurang budak parawan anak Bi Karsim tukang Surabi teh harita kuring janji ka baturan ngangon muni nah gitu janji nama semode kilanceuk di mana geus kajolokeun moal poho ka baturan artina pasti bakal inget ka baturan buktina nya kitu teh we kilanceuk geus kawin malah ora inget teh jempring we nu aya majarkeun teh moal beja-beja cenah ka batur ai cak-cak ka karayapan dina bilik ge dikebahakeun majarkeun teh cenah si ngaganggu kan sasonoan jeung si manehna kitu hahaha si geros ya geros gehel sia nah di mana bari nage jelema keur sasonoan make inget ka batur komo make jeung ngajakan nu mah teu batawina sia sok aya wae sia mah ajar geus geus boleh mah sia wah waragu meuni asa suka bari nepak tak-tak si Gayo ya dewek boy lamun Nyi Nurbaya geus jadi hak mutlak sagala-galana nu dewek moal poho ka ilaing sarerea euy pokna deui janji celengkeun baturna saurang deui nyambungan anu katelah parawargi sadaya si Cola da ulah sok ngalakeun janji lanceuk rasa kuing atuh baheula kuing mikahayang ka saurang budak parawan anak si Bi Karsim anak Bi Karsim teh tukang Surabi eta kuring janji ka baturan ngadon ngawan muni itu janji nama semua kilanceuk di mana geus kajodohkeun moal poho ka babaturan margina pasti bakal inget ka babaturan tapi buktina nya kitu teh we kilanceuk geus kiwin malah baru inget jempring we nu aya ajarkeun teh moal beja-beja ka batur cak-cak ka karayapan bilik ge digeubahkeun majarkeun teh bisi ngaganggu ka nu sasonoan jeung si manehna teh kitu nah sia wangkel oke sia aya wae di mana bari nage ilmu keur sasonoan make inget ka batur komo make jeung ngajakan mah ulti batavina tuh oh si warangu nyasa beuki suka seuri babara katakan mana sinageun sia nu dagang hakan sok nawarkeun barade yeuh kitu si baru sia pokna bari keplak ngeul kana punduk si Colat atuh si Colat kuat ka batuk di tengel punduk aing mah gitu teh kerosia maju usir serupa maju saya cuma bujur wege heran temasi Colat jep jarempe saurang ge para mitra eueuh anu ngaromong sakeme-keme ka acan wirga angkat insak bukan ngelintang ti sora kuraes jeung pepeng kalan-kalan kadenge sora manuk ti kukur meuni beger di sada dina luhur dahan kiara nu keur diparake nyuhan nah boy urang deui heuy sugan we ditu aya warung urang ngarup heula
Sekuragu bari ngorejat nangtung kalayan teu hararese baturna tim korejat terus ari ditu. Beuki lalu mampahna wargu jeung baturna nu limahan beuki jauh. Malah anyog ka jero leuweung tapi limahan lagi sigana teh taya kalindrang. Taya kasieun sanajan orang leuweung geledegan. Ongkohan bener-bener wargu leber wawanen. Bahkan ngerasa keung atawa sieun mah ngadon ngeureuyeun di sajajalan. Sabudeurna madhab geus mimiti cara neong keur mah cara neong ku tatangkalan katabah-tamah Batara Surya geus rek ngiles ningalkeun enahna alam beuki lila beuki tepati bengras akhirna mahreup we sabudeur madhab poek nongkreng kateureui ku beleg-begna mangsa peuting atuh kapaksa waregu jeung sapada baturna ngadon ngarereb di hiji saung rumah sora sasatoan nu biasa liar ti peuting di eta tempat geus mimiti di sarada aya ning bangkong jeung bancet meni recet sora cari cangkas jeung ciang-ciang patremalan disambung ku sora sato sejen poekna madhab peuting harita meni poek mongkleng butaraka teu kadeuleu ngupetkeun curug-curug acan lain bobohongan cenah para mitra jaba patempatan sakitu gareueunana matak pikakeun wargu jeung baturna berorah bisa sare kitu sotenan lain ngerasa sieun atawa keung tapi teu kuat ditapok ku leungit ting jeletot ngaranna rocoan geus puguh ku tirisna mah lain caturkeun da kasebutna ge di leuweung tapi kabrai beurang deui saurang ge eueuh anu sare sakerejep-kerejep acan rebun-rebun keneh geus arimit deui nuwikeun lalampahanana wanci hangeut moyan harita wargu jeung sapada baturna anyong ka hiji tempat nu rada negara rod adeureun sama lain ngadon mandi heula dina pancuran cai namanya herang ngagencelang herang kawantu cai nyusu anu kalaluar tina sela-sela akar tangkal bunu atuh puguh we nyesepna teh asa tembus kana apisan bari parawari kana tulang tonggong tapi anggeusna mah karasa seger awak teu dari geteuing beres mandi bring ari nit deui bari teu puguh nu dituju sasat para mitra keur aya nu diteangan panyalia Nyimas Nurbaya nu geulis bentang dalam rupa santren mulun ditea. Kira-kira sakilo jauh nanti tempat nu tadi si colat ngarandeng bari nyarita sigan mangis terluas. Jeng, jangan ada sebelum jempe ya. Pokna nitah jempe kababaturanana bari panon mencerong kalebah. Naon colat wargu semu kaget. Nangis jancok, seorang wewe keur giring-giring kulimaan. Mana wargu can awasu. Dilebak lu. Tema si colat bari nunjuk ana brefek. Nya saurang awewe tegep naker keur diiringkeun ku limaan samalah ku saurang lalaki keur dituntun. Waduh. Woi. Wai kan tidur ngaran Nyimas Nurbaya. Adi euy colat, bener euy. Adeuleuh aku dewe kemling geulis kitu sanajan pakaian rarawek ge. Ceuk waregu boga sangkaan yen eta awewe teh Nyimas Nurbaya. Memang bener Nyimas Nurbaya beunang ku muridna dadali emas. Nya kitu Nyimas Nurbaya we. Pokna bari panon tetep manco kalebang. Kau macam apa kan rupa nagik nanco? Masih colat. Sajelas nacan apa leun kana rupa Nyimas Nurbaya. Minangka sarerea oge kakaran nyaho kana ngaran teu apal kana rupa. Dah, ieu kieu we. Dinya nyalaina Nurbaya keur kumangke. Urang pargat ku sarerea kalawan wawena urang rebut. Nya we euy. Nyimas Nurbaya syukur. Atuh lain bae teu naon. Kudu rek dibawa sabung kadeulina geulis euy. Coba bae lah we mah. Da mun ngiringkeun nang ngayakeun tinakan, tong loba catur. Ayeuna hiji pada hiji euy, tarung patutunggalan. Sehingga boga itikad baik ngarebut saurang awewe nu keur diiringkeun ku muridna si dadali emas. Harita wargu jeung sapada baturna geus siap sadia ting darpong pasireunana siga sato galak rek ngadoroho mangsa. Sanggeus deukeut loba nu dipikir deui limahanana laluncat ti pasir terus ngahalangan jajalan atuh puguh we nu dipegat rareuwas komo Nyimas Nurbaya ampir-ampir rek ngajerit disangkan laluncat teh rek terus mahala sabab marawa pakara pok saurang murid si dadali emas katelah saroji minangka tanggalan dadali emas nyarita bari ngajega dina jajalan nu keur nyekelan leungeun Nyimas Nurbaya. Nanaonan si Laisha ha? Bugu-bugu siang adon margatan jalan. Hari siya nyigir. Pokna meniteugeun di barung kurupa beungit di ujung-ujung beureum. Sedang batur nanu opatan geus siap sadia nyarekal perah bedog sewang-sewangan. Barakatak si wargu seuri bari nulak cangkeng nemongnya
mungkin taya karingrang. Hahaha. Ugar manusia 13 kesalahan mau baris ya. Bari sawahnya pisanak. Kang denge biar ilain kita nyingkir ka dewek. Oh, adalah. Montong ngaganggu kana urusan batur sia. Tema Saroji sarua pada teuing. Perkara nyingkir mah gampang pisanak. Tapi sameme dewek nyingkir atawa nyingkah getih hareupeun nikah. Pasrahkeun heula eta nu ngaran Nyimas Nurbaya anakna mamaajengan Abdul Soleh ka dewek. Sabab dewek kasebut barayana mamaajengan Abdul Soleh. Tadi tema si waregu harita nyebutkeun ngaran Nyimas Nurbaya. Itu sotenan di paparah bari tungtungan kunyentak. Setan sia. Montong ngabacot kitu deuleu make nyebutkeun barayana mamaajengan Abdul Soleh segala. Dikira dewek katieu meunang katipu ku lain. Kitu dodongesna. Mamaajengan mama boga dulur nu dodonges niga silaing atuh. Saroji ngiduh ka hareupeun waregu. Atuh pugu we seuneu amarah muregu ujung-ujung minta. Bangsat sia edan. Waregu meniti popolotot make nyebut si edan sagala. Mas gade Nyimas Untuk bedang katipu ku manusia gitu batut balik ge. Si Nyimas nya ho ieu pisan ji manusana. Tukang ngarampogan bana rakyat-rakyat Nyimas teh. Memang bener balaya Bapak Nyimas. Memang teh. Kalawan memang menang parentah pancen ti Bapak Nyimas kudu yang Nyimas. Ayeuna pareng tepung diringkeun ku rampung rabok bajingan. Pokna bari netep kana beungeut Nyimas Nurbaya sigan ngarasa bingung. Nyimas bener ieu teh waraya Bapak Nyimas atau manusia nu rek nipu? Cek Saroji ngareret kalawan tumanya ka Nyimas Nurbaya. Sedang ditanya ngurang ngahulang taksiran bener-bener Nyimas Nurbaya ngarasa bingung. Coba lor Nyimas kadinya ngarah percayaeun. Ayo ke Nyimas terus diiwat mangkaning Bapak Nyimas mamaajengan sakitu ipat-ipatan ka Mamang kudu kabawa ku Mamang. Cek waregu. Jelema para jelas nama kudu ngaku yen manehna baraya ramana Nyimas Nurbaya. Masyaallah pramita. Masyaallah nasal. Para mitra kaum dangu sami-sami ngabandingan di acara. Harita para wargi sadaya barang si waregu nyebutkeun cenah dulurna mamaajengan Abdul Soleh atuh Saroji to nyarita deui. Moga ni dak kitu sia ada moal burung bisaeun ngajawab bareng we. Lain dewe ke maksa dewe ku wanita ngajawab nerangkeun nya yen dewe ke barbarayana bapana Nyimas Nurbaya. Bada geus serengkeun ayeuna mah. Tong make jeung loba soal hartina diributkan ge bising cilaka ke deuleu. Nahina sia ka dewek ha? Saroji muncereng. Lain nahina ngadewek ngarasakeun ka si lain bising cilaka. Jadi dewek kudu nyerengkeun Nyimas Nurbaya nya. Kana kitu, si lain wayahna kudu nyerengkeun Nyimas Nurbaya. Samemeh dewek nyerengkeun jajal heula si dewek mangsat. Saroji nyorongot kala wanita ngajajal kana wawanen maneh. Menipu pula ke silaing maka yang dijajal heula sagala. Nageus teh gak kitu kana pati. Waregu seuri ngagak-gak sigan nuntut muyuk kana wawanen jeung pangartina Saroji. Gorobok Saroji marentah ka baturna pikeun ngayonan pilawan-pilawaneunana. Anja euy. Pokna kalawan teu lawan dipikir deui baturna Saroji serut-seret ngarugas bedog masing-masing ujung-ujung nyerang we. Bedog meniting kolepat but-but di sisi ti gigir. Adena batur wargu oge teh eleh rikat manehna gentak ngalugas bedog sarta dipake nadah bedog ti pihak lawan. Bedog alawor pating berterak tinggurinya. Bijil kemang seuneu matak paur nu ningali. Harita Nyimas Nurbaya gentak dikenyang leungina ku wargu. Bari leungina sabelah ngagunakeun bedog. Dipake nadah serangan bedog ti Saroji. Hiat. Bedog wargu jeung bedog Saroji awor. Bedog wargunya beti gigi rek nigas beuheung. Lep Saroji cingcing ngalalepkeun sirah gablaos serangan bedog wargu. Nyamos ukur nyabot bilbungna angin. Harita Saroji males rek nyacar bolang suku wargu. Lain ge si wargu atuh para mitra. Murid sinaga hejo teh atuh. Murid kahiji ari kudu eleh kerincingisan ku pihak lawan. Harita wargu sakilat ngajaul mapakan tak-tak bareng jeung kitu. Dampa suku sabelah di keantapan ngacejek tak-tak. Carinceung Saroji ngajarinceung ka gigir.
Harita gagusi wargu ngagorowok ngaluarkeun sora anu matak rentag bari bedog mulawi tinggi rek mapas taka ngan oro kaya saroji ge eleh cincing tentak ngarengkong bari suku sabelah ditarik ka tukang atuh sarangan wargu gagal kilek sabaut saroji narajang tinggi ieu bari nyurukeun congo bedog nyolocos lempengan ke kemplong seak ceneng wargu luncat ka tukang solonton saroji nyolonton ka hareup bedog wargu nyelsul tepus rek nigas puduk di tukang ngan edas karikatan saroji lain lalaborakeun manehna gendak dongko micin pibahyaeun seak karita kena tang bedog awor ti belenterang kitu deui baturna wargu jeung baturna saroji keur jojoh patutunggalan paheula-heula silih ala nyawa jeung jadi lawan sedeng nyimas Nurbaya harita nyempod hanapeun dapuran awi haur bari ngadeg-deg mangpaurkeun kanu keur begalan pati bener-bener saroji jeung wargu pada kesit pada garan duanana can aya nu kabeunangan ditigas ti kenca ngalegot ka katuhu ditigas ti ka katuhu ngalegot ka kenca duanana sarua pada palinter tobat harita kakara kadenge sorang ngagoak bari awakna malenting si horeng si mana horeng para wargi baturna saroji geus anu kabeunangan ku baturna wargu solonton nu kabeunangan nyolonton ti gireun wargu bisa kana marek nyerang ka manehna sakilat wargu malik kalawan teu tatapasi di deui nu keur sosolontonan ditimpah tak-takna plek rubuh terus guyang getih teu bisa budi deui keur tas kabeunangan cangkeng katama-tama ditimpah tak-takna ku wargu akhirna terus aprak-aprakan sakarat untung harita baturna wargu nu tas karagerageun lawanna teh cukup seukeut reretna jeung saroji luncat rek ngabongohan ti tukang gero baturna wargu nu katelasi colat ngabejaan tarik awas gajah tuangan pokna gilak wargu mali sedang batin mah ngalenyap sabab pibahyaeun geus nampu bedog saroji dipapin sada mapag angin sakilat wargu dongko atuh seseukeut bedog nyamos samalah awak saroji rada marieu sakiceup kareret dada saroji molongpong ngan cabrod siku wargu notong kana dada dayagdag saroji ngadayagdag samalah rada ngaheugeuh taksiran karasa dadana asa remok kunaon kisila sileing teh ngahuleng kitu urug angen sileing teh kage lamun hayang jadi jawara kudu disipu heula atuh awak teh kakara totong bisa kitu we geus ngadilaeus sia jiga hayam nu kasih sama marah dan marasna pake atuh boga mata teh ulah molotot kamu laku siga mata peda we wargu meni asa suka seuri babara katakan bari saeutik gede ngahina kurowok saroji nyenta wah montong gede hate sia bajingan dikirain geus boboles ya kudu kitu dodongesna maju sia saroji dipopolotot nafsu mongeus deuleu montong-montong hayang di papanjangan bisi warugas lain jadi momang sabdog dewek udah temang we nu atuh lagu entong mulang naik cicir lah dina ge mal wargu bari sesirian beuki mah panas hate nu jadi lawan udah ngajar si setan saroji bener-bener nafsu harita ngagorowok terus luncat kahareup sedang bedog mulai batrek mapas takta ngan oro kaya kakesikan wargu lain lalaborakeun sakilat wargu ngadorongkeun awakna siet pros bedog saroji nyamos gilak wargu muterkeun awak bari suku sabelah diangkat ke beda ti pangalang cabrod suku wargu ngabanting kana beuli tubuh we saroji daek teu daek ku harita ngajuntel bedogna meh-mehan rek ngabeknaceng si wargu ngagorowok bari luncat maksudna rek nyusul tepus seseukeut bedog meni nyeblok kana tanu sabab saroji cukup perikat ngaguliti ka sisi ore jatuh dang deui saberut narajang bari bedogna disudukeun kana lempengan beuteung tubuh wargu ampir-ampiran rek ajal katiluk beuteung ku cuma bedog lamun terikat mujat mah bras cuma bedog amras kana tangkal cau jadut dicabut barang rek ningali malih pisan kapieulan manten palebah pigulangna beunang ku bedog wargu plak aduh saroji ngerejet pigulangna gudawang tapi sakitu mah saroji kawilang tahan manehna make bisa ngayonan deui bedog dibubat babet kakenca kakatuhu ampir-ampiran wargu kawalahan ku serangan nu jadi lawan ngababi buta bubuhan wargu geus cukup pangalaman tina bab jojoh patutunggalan
Sakitu diserang oleh can kabeunangan. Bedog ti waregu terus-terusan awor dipake nadah bedog ti pihak lawan. Temahna saroji beak tanaga dina ngagunakeun bedogna. Teu puguh rarasaan, teu puguh sasaran, ongko pidilang geus tatu getihna ngagarajang. Nya atuh itu disangka-sangka, urip waregu datang ti beulah kencang ngahanca kana palipisan. Jari jeg saroji dan jari jegan semulieur, teu puguh dadeulean keur kitu teu dibere kasempatan pisan. Walikat kapapas ku bedog waregu seret. Saroji ngagoak bari awakna melenting. Nyaan ditilih kana kitu namah waregu teh lain beja dina kagaranganana. Harita saroji dihanca di pelebah pundukna. Plak gowet. Plak waregu mino deui munuar suku saroji nu katuku. Kudu pruk saroji ngudu pruk. Plak plak tak saroji kenca katuku dihanca. Nepi ka akhirna saroji teu bisa budi pisan. Awakna jibrung ku getih sedang baturna geus tiluan ngajalo prakasoran. Ngayonan baturna waregu kari nu saurang deui keur ngadu kakuatan tanaga jeung Sigayot. Nu sarua pangawakanna pendek DDP. Beuteung budayut siga nu reuneuh sabrolin. Seren sineredan banding binantingan terus galungan. Menimpa puket ke beda tipuyuh diadu. Duanana pada mung ti handap, kejebur duanana ti kacebur kasusukan. Terus silih lalapkeun sirah pada tingkrebek. Akhirna mah nu jadi lawan beak tanaga ambekan ngahegak. Rajin mata keneh ge ngagunakeun gempuran peureup jeung geus ka mana we teu puguh sasaran. Puguh we para mitra Sigayot aya kasempetan manehna ngiprat cukang irung cebet penak lawan ngalengak. Teu kitu disusul tepus dua jurus tincel beron kana dada. Kejebur lawan ngagejebur. Teu dapucung ngode cengkat ngan orokaya Sigayot leuwih kasih. Gentak nekuk punuk lap krabak 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 krabak. Jilah lawan dilelepkeun kana cai nepi ka kekerbekan. Nepi ka panonna ge buburi lengan. Awak geus leus cabron kejebur lawan ngakejebur deui di gempur beungeutna. Terus nyang saya dina batu gede teu bisa budi. Kalacat Sigayot hanyat dibarung ku amekan ngahegak. Pakaian pinuh kulitak jiban jaba jibru. Bru Sigayot dina ngalungsar taksiran leulus ulut galunan. Nu sakitu lilana. Para mitra anu mulia, harita si waregu tuluy nyari nanya, "Mayot, salamat euy?" Tanyana sedang Sigayot nemalan ruku-ruku ulu. Sabab amakan ngahega. "Syukur salamat mah euy." Pokna bari terus nyamperkeun ka Nyimas Nurbaya anu keur ngaroroncon. Bari harita nyempoda nanangkeup pabungkusan. "Nyimas, bagja temenan Nyimas kabujeng kapangin ku Mamang. Kalawan manusia nu rek ngalampahkeun jahat ka Nyimas kabeh ngajalo berak. Namun teu kitu mah geus hanteu Nyimas kana cilaka dipake kapuasan hate. Jelas nama Nyimas dipake rulujit. Namain urang balik Nyimas karunya ku mama jeung ku mama ibu Haji. Komo Ibu Haji mah salila Nyimas eueuh teh tapi kasuda kada dahar sudah kada sare gawe ulang jendul. Teu sirikna kapidang dung pikiran balas kaingat bae ka Nyimas. Ya pujuk ulang balik. Bisa ini mantau dipake luas-luas sabab bisa selamat. Waregu ngababaraha teh Nyimas Nurbaya. Ret Nyimas Nurbaya ngareret tuluy neuteup kana beungeut waregu geus kitu tumanya. Ari anjeun saha sabenerna? Ngaran Mamang ketelah waregu Nyimas. Tembal waregu sajelasna. Urang mana make nyebutkeun baraya mama sagala. Dasa ingat kuring mah. Henteu nyaritakeun boga baraya ngaran Begu. Nyimas Nurbaya talete siga nu curiga. Ih, hari Nyimas. Lain Begu ngaran Mamang mah tapi waregu alias si gelap nyawa. Maksudna anjeun make ngabelaan kuring? Tanya Nyimas Nurbaya nu beuki talete. Ih, maksudna mah nyaah we ka Nyimas. Ulah nepi ka mamangsa jelema jahat. Sajabatinya aya maksudna deui ka kuring. Perkara aya maksud sejen mah keur Mamang can bisa ngajelaskeun. Ayeuna Nyimas we di mana Nyimas geus tepung jeung jadi kolot. Pemacakna mah ieu mah urang deui lalakon ti dia kalembur Nyimas teh lain lalakon deukeut-deukeut. Sajabati kitu bising kapentingan leuweung. Cenah Nyimas bising capek kajeun neureun-neureun pokona masal tepi ka imah bari aya dina kasalamatan. Ari teh naon nu dibungkus Nyimas? Tembal waregu bari mencerong kana bungkusan nu keur ditatangkeup ku Nyimas Nurbaya. Tanya mana naon pakaian kuring bawa ti imah? Nah, dulan dipake Nyimas. Teu pake ari mawa salin mah. Ulah make rok bani rawek kitu. Mun dipake ayeuna engke we dina waktuna. Tema Nyimas Nurbaya tetep teu mere budi.
Kajeun ari kitu mah tuh. Nama turang geus cek waregu kalawan teu halarese harita Nyimas Nurbaya ini digendeng ku si waregu. Sedang baturna nu 5 anting dari geleung ngiringkeun. Sanjeroning keur leumpang teh panon waregu teu boleh ngareretan ka Nyimas Nurbaya. Bari hate geus kumejot hayang buru-buru kawin. Samalah geus kacipta waktu sosonoan anyar panganten. Ari si Colat gawena mencerong kana birit Nyimas Nurbaya. Meninga kiplak. Gerendeng si Colat ngagerendeng jeroin dadana bari sirah gogodeng. Bibir kutap ketap si ganu kabita. Duh, jangan lagi beja pengawakan Nyimas Nurbaya, coba eta birit. Meninga giplok itu disebut keplok channel dia juga. Bitis direjak sisa jantung baleuneur jeung semu limit gitu. Aduh, ngan edoi we, ima edoi pisan je. Cacak bitisna limit kitu komo mun kaluhur. Aduh, leuti edoi moy teh nyoy-nyoyan. Saingan si abah teh sirikna kaedanan ku Nyimas Nurbaya. Jadi kewe buktina meureun lah. Kumaha semua make pakaian halus kawasna. Ieu. Moal teu beuki doh-doh edoi dari turun ti kahyangan. Urang kadeuleun tak karasareun pati-pati paeh ge moal molotot. Coba itu birit ning hiplok deui sigan mah hiap-hiap ka aing. Si kuing bugajikan mulai kieu dah sigana. Moal dikoncer beudang putih ge bising kabur ieu batur kabita euy. Eta kumaha piaki betengan langsung katoyan ku si abah perkara Nyimas Nurbaya dikawin ku Kilajeun. Kang Wargu pada teuing we si abah kuas muning edan temenan ngamukna. Mangkaning adat si abah teh atuh geus kaceluk kawun-awun kakoncara kajana pria. Kajamparing angin-angin. Dua-duana anu katelah naga hejo. Manusia panggarang-garangna. Kali-kali dipake panyileukan beudang peuting. Kumanehna dipogil ku Kang Wargu. Dipikir-pikir mah diri uing. Kawas nu teu hideung hayo ngadon mikiran diri batu. Lain ge kumaha nu ketaeun kene cenah. Pasti uing ge bakal kabarerang. Entengna uing disiksa setengah konyit. Udatna diri aing dilekek beung cecet. Kitu gerentes hate si Colat. Bari dituntungan ku ngabiri gini. Atuh harita keneh para mitra si Gayot pok nanyakeun. Masya. Si Gayot harita nanyakeun para wargi. Ngat ari lain kunaon make ngabiri gitu kaos mangga gila. Oi bieu ningali taeun ningali ku boreng kalan meuni gila nya dewe we dek kusung. Teh masih Colat ngabohong. Sia mah ku we dipika gila. Nyari gila mah gila we lah di kumaha tetep gila euy. Teh masih Colat. Jep si Gayot jempe terus ke Batlu Mampa. Sedang saja jalan kadenge sorat tongeret meuni beger sigan ngajajapkeun kanu keur laleumpang. Geus rek deukeut ka leuweung urut ka sorang ku si Wargu jeung sapada baturna. Akhirna anyog ka hiji tempat bari kaayan sabudeur madhab geus remeng-remeng. Sabab para mitra geus nyedak kawanci magrib. Atuh kapaksa sarere areureun ongkohan Nyimas Nurbaya ngajakan eureun. Dek diuk dina catang kai nu geus luputan bari awak tupurungkutan siga nu tiris. Kawan tu hawa deukeut ka leuweung. Mas tiris Nyimas, tanya Wargu bari neuteuk. Tema Nyimas Nurbaya ponok tungku. Itu bake kampret mamang ngari tiris mah. Wargu nemongkeun hade hate. Mudaran kampretna sok dibikeun ka Nyimas Nurbaya. Aya kuleukeun harita kampret Wargu make diambean sagala. Meni bau pisan baju teh nya. Nyimas Nurbaya sungar sengir. Bau sotenan beda teu diminyakan gelis lah. Coba waktu ima ini terusuk teuing jadi mamang poho teu ngaminyakeun baju. Bikeun wae maes bau-bau ge lumayan. Bahkan tiris bari sakedeung deui urang ngadudukan. Tebal Wargu. Kulantaran tiris teu katulungannya kapaksa kampret Wargu sanajan ceuk paribasana bau bunga oke. Tapi tetep tiris mah karasa ada puguh hawa di leuweung. Mangkaning harita halimun ngadingding beuki moekan madhab. Akhirna mah reup sabudeurna poek mongkleng buta rata. Kero Wargu nyalukan si Colat nu keur simut-mut ngahanapeun tangka jarong. Colat, ieu kilanjeun naon? Teh mah si Colat. Cing murukeun nang daunan negara ring euy hadinya euy. Jeung regang kai euy. Dulu kana ulah tiris deui euy. Jeung putreungit ongkoh. Ceuk Wargu kalawan teu hararese. Si Colat ngagulukeun kala kaidang daunan jeung regang sarta diseungan. Geretak hurung meninga bebela da puguh kalakai jeung regang gararing.
Urungna menibabari pisan tekung siniupan katabah ku angin ngahilibir asa digeberan. Atuh sarerea caram pegawai ngariung durukan bari dampalung di dareangkeun. Sabab karasana menibaal asa tas ngarampa es. Komo lamun kapeutingnakeun pisan cacakan kakarawanci isa ge sakitu tiris. Ari Nyimas Nurbaya nyempod we deukeut tatangkalan. Taksiran pitunuhun geus datang ari katamah-tamah kahanutan ku seuneu tina durukan. Nyimas Nurbaya lelenggutan akhirna nyarane kana tatangkalan di gireunana. Ujug-ujug reupe sare meuni bangun nikmat teu naker. Harita si colat noelan kada tuur warengku. Ari sia kunaon teu ka jero geus colat. Lain naon noelan kana suku dewek. Lain aya naon-naon ieu mah. Ku tinggal itu. Si colat bari nunjuk ka Nyimas Nurbaya. Jilak para mitra wargu ngaliuk ana brehoreng Nyimas Nurbaya sare. Waduh. Karunya teuing euy ponya dewek mah Nyimas Nurbaya teh teu sare. Palingan kecet-kecet sok sieun ti goreng bala deh ka euy. Mangeuning bari nyarane kana tatangkalan. Ari rek dipinahkeun sok sieun nyaring karunya mangeuning siga nu ngeunah-ngeunakar. Wargu ngarasa watir ku Nyimas Nurbaya jeung sieun ti gorempal. Apa tuh bilanjeuk bisi ti gorempal mah? Aku bahari lain. Pinangkeun we ulah cenah nyarane kitu bisi beungan nyerieun. Mangeuning melemu kitu. Saleunan atuh mangkuna. Aduh. Nyageun lah. Pokoknya kalau waktu nak kabur beak teh euy.